Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daun deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui muhun cariosanana mugia kanggo bulan ten saum ieu mugia dipaparinan kaberkahan sareng kakiatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atur nuhun atos ngadanggukeun mohon ka para subscriber ge hatur nuhun mohon. Ieu mah hitung-hitung hiburan. Si kabayan jadi dukun bagian ka salapan. Kumaha lajeng nai carios mangga wilujeng ngadangukeun. Mangsa bodoh dulu euy. Mun lain eta mah embung dewek mah embung ream bareta oge euy. Eta pan nu boga dosana ngawinkeun teh euy. Ayeuna rek nagih nya kudu eta deui atuh lebena euy. Wah, lebe eta mah. Lebe mah sarua wae atuh mana-mana oge. Beda dulu euy, beda. Teh sarua lebe bareto mah euy, borangan. Kuno paeh teh borangan pisan euy, borangan saeta mah. Wah, aturan naon eta teh? Nyaan euy, hayang dipegat teh maneh. Ih, sok lalawora deuleu euy, bulan puasa moal bisa deuleu. Moal bisa, engke we nungguan lebaran euy. Nungguan lebaran. Nyaan atuh mana kitu oge muru-muru dinyengcerikan gening ari datang disapirakeun nu asih dipulang sengit omongna bari ingak-inghakan cimata rembay si kabayan dumareda batal we atuh aing tapate mun sia teu nyampeurkeun aing moal moal henah euy alhenah apal teu euy kudu apal alhenah teh euy ngeunah kitu tah ikem keur kitu jol asesor diiring ku sipir ngabejaan perkara bedok cenah gero si kabayan ceurik kolongseran pamajikana kabayan eling maneh teh eling kunaon atuh make leweh sagala jika lain kolot wae maneh teh geuning ngerakeun si kabayan eureun cerikna nembalan heula ka pamajikana bari culanggeuk pogo deuleu eling dewek mah tiba heula ge eling lamun teu eling mah wah moal inget deuleu ka sia teh moal inget euy ka pamajikan deuleu mata ke eling dewek mah eling gero deui nuluykeun hanca ceurikna kabayan naha atuh ceurik geus kolot-kolot ceurik maneh mah hoream mulang euy ngeunah di dieu teh sagala aya euy naha atuh make bado sagala ngeunah di dieu hayang dibui deui dewek mah euy dahar kariam nginum karicur euy nah di imah mah alah matak dicarikan wae ku pamajikan euy hoream Pak Asesor hoream balik naha euy batur mah yeuh harayangeun kaluar ti bui teh nah maneh mah sok aya-aya wae ka dieu diiring-iring atuh ari mulang ge ngan sorangan geuning aneh euy kudu diiring deui atuh ka mana atuh pakuwu ka mana euy maneh mah kitu nya heug atuh dianterkeun ku gulang-gulang tuh duaan
keneh deuleu euy. Ih, embung kudu kitu mah embung. Keneh kumaha euy? Kumaha atuh kahayangna? Pamajikan tah bade ngalalebe cenah. Aing ngahoream balik teh Moal tulus atuh Akang, moal tulus. Ayo atuh orang balik ade moal tulus mah euy. Naon ngajedog di dieu ge hayu atuh. Kakara oge reureuh di imah jol semah duaan. Punten nun, punten. Cek semah rampes euy. Saha deui teh mangkeluk teh kau reureuh di imah euy. Ih, capek dewek teh euy, capek leuleus di. Tembal si kabayan bari bijil ti imah. Ieu Jang Agus lain eta teh. Nya Jang Agus lain. Si Jang Agus namanya. Nya Pak kuring yeuh jeung Nonoh yeuh. Ih, geus mareuman aya namanya euy, geus maremaan teu euy. Naonna Pak? Teu jadi dukun maneh euy. Teu jadi dukun deui. Aduh, da teu gering kuringna ge Pak. Da ieu teh yeuh ka dieu teh keur saperkara rek nganuhunkeun atuh ka Bapa nya kaduana rek ngala we atuh. Urang kadayeuh atuh ayeuna Pak, rek mulang tarima tapi hayang dianteur ka imah Nonoh kitu Nepungan abahna Bah, kumaha Mbah? Pamajikan si kabayang. Si kabayan nambalang, montong manehna, montong ieu kuriak diasupkeun deui ke ka bui. Embung kuring mah, embung ningali maneh ka bui deui teh, embung. Moal nya atuh embung. Ikem pan-apan bisa tereh balik nya ti bui kuring tah jeung Nonoh anu sembah kuriling supaya ulah nangkep we anu taboga dosana karunya tuh Mbah Kabayan cenah dibui nya ku kuring we atuh dibebaskeun kitu. Ye kutan kitu geuning nya hayu atuh ayeuna mah urang kadayeuh deui nya. Keke atuh tacan kumpul yeuh pangacian paluas keneh urut dibui dewek teh euy. Paluas, aduh, akar ge di imah ieu teh nyamual naon kitu euy. Tah Pak atuh yeuh duit yeuh lumayan jeung meuli bako jeung meuli kelub sampe deui meuli es kitu tah geus buka puasa can Bapak teh. Geus deuleu geus balik taraweh deuleu komo ieu mah. Aduh aya wae mun. Ye, ieu mah lumayan euy, jang meuli-meuli lauk atuh sakieu mah. Nuhun Jang nuhunnya euy. Kabeneran yeuh, Bapak teh teu boga duit deuleu. Pamajikan si kabayan. Kakamikeun atuh saware, butuh kami oge lumayan. Jang engke bekel sahur. Sahur cenanya. Mohon sahur. Lami keneh. Ye, pamajikan teh euy, sok newo-newo maneh mah. Engke atuh mangkat deui, kalem we dibere. Nya ayu atuh Pak, mapeng barang keneh ieu teh. Ti dieu mah ka imah kuring heula nya ti dinya mah engke we. Urang ka Abah atuh sakalian nya. Kela atuh euy, kudu dandan heula atuh. Urang kadeuyeuf mah euy. Kudu ganteng euy kadayeuh mah era deuleu era. Jor bae jor atuh kuring mah moal pipilueun ngan sing bentet we atuh sorangan kitunya. Kadeuluna barang hakan ieu teh euy. Henteu atuh tenang we atuh Ikem tenang. Eta duit kadiekeun atuh saware. Kadiekeun duit teh mentong sok digugubug wae kumaneh.
Ya, kop tah duit teh lah. Jeg atuh, kada yeuh moal milu euy. Urang mah moal hoream. Har, naha atuh kumaha ieu teh yeuh. Ieu emat ti kuring atuh. Duit ti Agus tah, tampanan atuh. Lain hayang dibere ti Ujang teh. Engkewe ngenta sote ti salaki kitunya. Lah, ti pisalakieun meureun. Sok aya wae maneh mah Agus. Pisalakieun saha eta teh Pak? Cek Nyi Hasanah. Nyai kapan euy? Nyai lain ek salakian deui euy. Duka atuh, teterang kuring mah. Cug opatan kadayeuh wanci sareureuh budak opatan nepi ka imah Nyi Hasanah kasampak rarehe pisan kawasna. Padahal Ki Sudagar aya mopoek di tepas tukang keeng sorangan. Suyimah di lawang di pawon jeung si dapur. Nyi Hasanah nalejeng we ka pawon omongna, Ma ieu kuring ma, kuring datang. Suyimah ngarenjak, la ilaha illallah Nyai. Gabruk dirontok sarta ditanya, di mana Nyai teh? Nah atuh nyiar-nyiar teuing pikamelangeun kolot. Itu tuh Abah ditepas karunya tuh, tepungan tuh kaditu. Suyimah ngegero, Jang Haji ieu Jang, si Nyai datang gening. Si Nyai geus datang. Ki Sudagar curing hak. Mana ayeuna atuh Mbok? Mana budak teh duh? Geus sono kuring teh ka budak. Nah atuh budak teh nyenyan pi melangeun kolot. Padahal mah ngomong we atuh rek indit-inditan teh euy. Ulah kitu euy. Iya atuh Jang Haji. Kadieu tah gening si setan teh, si Bangkarwara, si Basangkal pika sebeleun. Ngawiwirang kolot kitu teh mantog deui sia Ayo indit teu sudi kedatangan deui ge Teu rek ngarawatan setan, nyor sia ka ditu. Mantong balik deui ka imah sia. Sudagar rusuh indit sumpingna. Sampingna ngait kana paku kursi kerawak we soeh si kabayan ka pamajikana. Ya euy isukan mah meuli nya jarum euy. Milik deuleu itu mah euy, alus euy. Sarungna ge milik naonnya itu teh geuning Samarinda euy. Alus geuning merek Samarinda mah euy. Lumayan tah dipake jang engke Idul Fitri tah salat Id deuleu euy. Mas Haji ulah jauh teuing atuh euy micena lebar tah sarung teh dewek we nya sarung teh euy. Sudagar beki nafsu. Dukun setan ka dieu deui geuning euy. Tadi lebok jurig tah sakalian. Rek naon mantok deui ka dieu atuh. Rek mulung eta samping euy nu soeh. Geus talatah euy jarumna rek dikulukuran Kukularan mah rek dipulung ku dewek. Sudagar ngagerowan bujangna nita ngabuburak dukun jeung Nyi Hasanan. Me HP atuh rek ngabuburak mah yeuh pamajikan. Montong didenge tah omongna kitu mah papagoe tah kadinya. Naon dukun iblis nu kitu teh euy. Tukang tipu tah seret-seret we ka ditu. Ulah sina nincak-nincak ka dieu deui lah. Tuman atuh. Geus maremaan euy. Geus teu jadi dukun deui ayeuna mah Bah Haji. Henteu jadi dukun deui. Geus insaf ayeuna mah euy, geus insaf. Insaf.
Insap cenanya. Ah, mantong ngagogog wae atuh. Ngabangus wae sia teh dukun. Dukun tipu geuningannya, kabala jog aing ah. Ajeun aya dukun. Kitu patut geuningan. Sudagar kabujangna. Hayo tah singkahkeun eta iblis teh. Mantong singkah ngararab di dieu ieu. Ke heula atuh abah ke heula ieu. Pan kuring dongkap teh bade haturan kenging bagja gede ieu teh bah. Ah sia tah pamawana rek naon deui Agus ka dieu teh euy rek naon euy. Abah dangukeun heula atuh ulah murang maring wae nya kuring teh kenging bagja gede raja kaya nya wa kabeh ragragna teh ka kuring da teu aya deui ahli warisna eta teh ba. Innalillahi Kang Haji Syarif tos wafat eta teh nya. Sumohon nembe kamari tujuhna eta teh abah. Waduh karunya teuing euy geus teu boga kolotnya ayeuna teh. Entong salempang atuh ujang. Abah sifatna yeuh gaganti kolot ujangnya. Hiap atuh ka dieu arunggah. Kuring deui euy milu. Nya sararea we atuh. Hiap ka dieu yeuh. Ulah asa-asa ka dieu yeuh nyai. Abah sono yeuh. Teu nyana anak abah bisa neangan bisa laki yeun gitu. Aduh leleh mohon ku duit manya. Mohon aduh sieun ieu manya aya-aya wae. Eleh ku artos mah mohon duh. Geningan ek ambak-ambakan teh teu tulusnya. Aduh. Anjakal dewek teh euy, telumpat heula ah. Nah ha bapak teh atuh kunaon? Rek nyieun tanjakan dulu tadi nama euy. Ah dangge salamat atuh. Pek bapak mah nyarita naon atuh. Jeung naon di kahayang bapak teh. Si kabayan ka pamajikanna. Ih, bisi kami tejejeg ieu teh ditambahannya. Tah. Ikem manek nambahan sok atuh ngomong. Hei, ngarti ieu. Kami ge loba kabutuh. Loba pangabutuh teh sapopoe teh kurang wae geuning. Naon deui atuh jeuh eukeum. Nah, meni saeutik-saeutik teuing atuh. Bejakeun we ka juragan. Sugan we dibere euy. Sugan we dibere beas kitu tah euy keur butuh ieu beas teh. Aduh. Sodagar kabujangna haturanan yeuh juragan panghulu kitu. Kami rek ngaharia saya kitunya Minang Saraya kitu. Ulah teu kairingkeun nya kitu. Hade poho tah. Kapanghulunya dia antos kitu di imah. Sodagar malik ka Agus. Nah atuh tibareto ujang ngomong gitu. Ujang nu diarep-arep ku abah teh nyangan eta we terdaek datang atuh menta nyai ka abah. Ayeuna mah ujang geus datang sorangan geuning kop tah abah mah masrakeun we atuh nyasana. Ujang we anu boga wajib teh abah mangan kolot kasebut nage rek ngehapekeun mata jeung ceuli we nya. Ngiringan atuh bah sakumaha pangersa abah we atuh jeung hatur nuhun deui atas disatujuan kuring teh nya atuh tenang we ujang bapak mah kitu we biasana ge jang. Kumaha nyai suka teu ku abah dikawinkeun teh ayeuna ka akangna kumaha suka henteu.
Kuring mah abah kumaha wae cek abah moal ngalangkungan. Tah gitu syukur atuh. Kudu nurut ari kakolot mah nyai, kudu nurut. Ulah sok makarep sorangan nya. Teu lila. Panghulu jebul panganten geus dirapalan nyalametkeun saaya-aya karya gede isukna. Si kabayan saanak pamajikan milu malah mah milih mie. Aduh tamat cenanya. Muhun tamat dongeng si kabayan jadi dukun. Gitu cenanya dongeng nate duh. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna cariosna tamat nepi ka dieu muhun. Insyaallah enjing bade dilajengkeun deui dina carios anu salajengna. Mangkingceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.